Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hapunten. Wagal waktu sekolah untuk saweros mangga. Kata cenah tepangkeun wasta abdi rinrin nanti. Banget ieu abdi bade ngawawancara ibu perkawis dampak COVID-19. Saat acan wawancara abdi hoyong terang wasta ibu saha wasta abdi dini. Kami pada bulan ibu naon alhamdulillah aya abdi naulang terus kami dampak COVID pada bulan ibu kumaha? Pasti kedampak pisan saya memang anu biasana nya sakola din 5 dinten Senin dugi ka Jumat ayeuna mah nya teu sama sekali gitu seuseurna yang kadaring. Terus anu sanesna dampak nu sanesna nya si guru teh kirang optimal gitu mengajarkan ka urang kali. Jadi si urang kali nanti nya kemampuanna nya kirang sae sapertos tahun-tahun kemari gitu. Terus dampak nu lainnya pastinya kan di bumi teh ya, urang teh daring. Si anak teh pasti bosan di bumi gitu. Soalnya kan tepang sareng rancanganna. Pasti nya unggalin teh di bumi weh gitu ngajakeun tugas bobo naon 24 jam di bumi. Terus si mamahna ge nya naon nya ka sakola teh gitu mami di wartos protes gitu soalnya kan mama kan di bumi ngepel nyusu segala rupi gitu ayeuna nampi deui tugas teh ngajarkeun ulang kali gitu. Pasti teh dampakna teh nya seueur pisan gitu teu sapertos tahun-tahun kamari. Pokona tahun ayeuna mah luar biasa. Terus ke ibu karena pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ieu kumaha? Nya salarasna mah nya sa ieu kumanya satesana guru kan pemerintah ge pasti mikirnya saya atau pemerintah ge gitu pasti opsi-opsi pilihan biasa kurang kali ke sekolah mung disip misalnya sa kelas mau 5an gitu ke enjingna 5an deui eta tiasa atanapi nyandak LKS ka sekolah biasa dikerjakan di bumi gitu atanapi nyadaring gitu eta tina HP tina laptop. Kerasnya opsi nu lainna nya eta online teh gitu janten guru ngadamel pembelajaran online keras dikitunya ka urang kali eta lewat orang tua ya. Terus mitos di damelan ya dikintun deui ka ibu guru gitu. Terus kumaha pamadegan ibu sebagai masyarakat kangge menanggulangi COVID-19 ini? Kalau kombinya pamadegan abdi mah nya anu paling sae paling pasnya eta ngiringan ti pemerintah gitu peraturan ti pemerintah nya urang teh kalau pemerintah teh kedah ngajaga protokol kesehatannya setiasa nama ya juarang di bumi gitu. Kami urang terpaksanya keluar ge nya kedah ngangge masker sampai kumbah panangan kami atos dia ngangge hand sanitizer atau napi ngangge sabun anu cairna melalui. Terus kumaha tanggapan ibu kana jalmi nu sok ngalanggar pemerintah? Kami abdi mah nya eta si jalmi teh nya tegaduhna apa nya pamikiran gitu. Anjeunna teh hoyong si Covid itu berakhir. Tapi anjeunna teh kumaha ngalangan wae gitu, kumaha nya bade atosan sih teh gitu Covid teh. Tuh. Terus harapan ibu ayeuna kumaha saat COVID-19 ieu saya? Kami abdi mah nya nu paling utama nama tikus sebagai guru yang hoyong sakola teh normal gitu. Dan kurang kali teh nya ka sakola teh di bumi gitu. Terusnya pasti mudah-mudahan we urang ngadoa sadayana nya Covid cepat teu aya gitu. Janten nya urang teh kedah taat ka protokol kesehatan eta. Hatur nuhun kana waktosna. Mangga asal maksudna. Assalamualaikum Waalaikumsalam.